bahkan nu ngaranna jelema mah sok leuwih sasar leuwih rendah ti sato cek ajengan-ajengan di lembur cenah lamun domba ngaranjah kana kebon sampe paling oge ukur dang daunanna mun jelema ngaranjah sampe meureunna mangga beutina ongkoh meureun daunna ongkoh kan segala beuki bu ulaika humul ghafilun maranehanana jalmi-jalmi gitu eta jalma-jalma nu diponis ku Gusti Allah ghafilun lalai tina hiji perkara anu kuduna surti jeung nu ngaranna babasaan jelema atawa manusia siga baku siga geus baku taya bedana ya umum we keur dina bahasa syariat mah nya disebut urang teh jelema gitu. Lapad atawa kecap jelema mineng digunakeun sapopoe ngan sok cobigra. Bahasa manusia atau kecap manusia mah jarang pisan. Hampir-hampir jarang dipake. Cing ayeuna urang lenyepan dina obrolan puting ayeuna ya. Urang ngalenyepan kecap jalma bedana jalma jeung manusia. Kedengaran lagi ngobrol hampura lamun teh mah loba salahna gitu. Lan mudah-mudahan weh ieu obrolan urang dina puting ayeuna sing aya maslahat sareng manfaatna lahir batin dunya rawuh akhirat nya khususna mah keur nu ngariung ayeuna di dieu sasarengan sareng sim kuring jelema sim kuring lain bade nyalahkeun atawa ngalapakeun naon rupa perkara nu geus ilahar. Sim kuring jelema nu ngariung di dieu di saung lebak tampian ieu sami jelema. Ngan ari nu ngaranna jelema mah kusigana beda jeung manusia. Jadi tulisna wae geus beda gitu. Ari nu ngaranna jelema mah pan ngaranna ge jelema jejelmaan takdir Allah jejelmaan kudrat jeung iradatna Gusti Allah yang ngawujud jadi seperti sim kuring jadi seperti nu ngariung di dieu jejelmaan takdir Allah ngabentuk jadi careuh jadi rupa careuh rupa ucing tuh pan urang mah jelema jejelmaan kudrat iradatna Gusti Allah ngan nu ngaranna jelema mah sok pirajeunan remen kaeunteupan ku watak jeung sifat mata disebut lagi jelema disebutna oge sokeuna ku Allah gingsir tara cicing dina hiji martabat keuna kurubah contohna ye dina Al-Qur'an a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim walaqad darana li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubul la yafqahuna biha walahum a'yunul la yubsiruna biha walahum azanul la yasma'una biha ulaika kal an'am bahum Allah ulaika humul ghafilun kanu ngaranna jelema mah sok kaeunteupan matak disebutna ge hatena kaeunteupan ku hal-hal anu teu merenah nepikeun ka eta hate teh lahum qulubul la yafqahuna biha maranehanana boga hate ngan ku eta hatena teu bisa nepikeun ka harti jeung surti kana kaagungan nugrahana Gusti Allah nu nya di lain-lain nu lain di nya dibere beunghar dibere sehat sagala rupa kahayang kadongkang jeung kahontal sok loba diantawisna tapi henteu kabeh
nepikeun ka awuntah jeung mokaha tuh pan keentrepan. Jadi sok aya buntutan nu ngaranna jelema mah di mana-mana tumiba dina sangsara balangsa kuliuk eueuh ragap taya. Di mana-mana nete semplek nincak semplak sok pirajinan keentrepan aya nu nuturkeun kana hatena nyaeta aral jeung subaha tapi teu kabeh kitu. Pan ngaranna ge jelema sok kajelemaan deui, sok kajelemaan deui kuwatak-kuwatak. Adak nu ngaranna manusia saur Syekh Ahmad Ibnu Athaillah ukhruj min awsafi basariyatika kudu kaluar tina sifat jelema biasa. Mana sifat jelema biasa teh? Loba teuing barang dahar, loba teuing sare, bodoh nu katotoloyo, ya. Pokokna mah kaancikan sifat-sifat rendah teh eta jelema. Lahum qulubul la yafqahuna biha, boga hate mah boga sararea oge. Ngan eta hatena teh teu bisa harti jeung surti menyikapi non rupa papasangan ciptaan Gusti Allah. Kajelmaan deui kuwatak-watak anu allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Sok aya harewos dina hatena anu nepikeun ka matak ngabaleworkeun, matak ngajadikeun robahna pamadeganana, matak ngajadikeun lagragna darajatna. Pan wattini wazaitun wa turi sinina wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilin. Tina ngaran jelema anu kaentrepan kamuliaan sadetik bisa ganti, sajam bisa robah. Omongan isuk temahi nepi, temahi dipake nepi ka sore, tarik pasini kenor lalakon para cicing dina hiji martabat sokeuna ku Allah jeung gingsir. Tah eta jelema sok kajelmaan deui ku watak-watak jeung sifat-sifat. Walahum ayunun la yubsiruna biha, maranehanana baru gak panon, tapi ku eta panon teh bisa ningali. Maksudna teh lain lalolong, sanes lalolong teu bisa ningali di dinya teh naon rupa nu katingali, boh nu jauhna, boh nu deuketna, naon rupa nu geus teu ning, naon rupa nu geus katingali kamari peuting tadi itu atau nu rek katingali isukan teh sakali deui sami teu matak ngajadikeun surti jeung harti nepikeun ka bisa tapakur, tazakur, tasakur. Eta jelema. Walahum azanul la yasmauna biha, maranehanana boga ceuli lain tarorek, lain dicocokan ngan eta ku ceulina eta teh naon rupa nu kadenge dina radio, dina TV, berita kitu berita kieu teh itu jadi bahan matak jadi surti jeung harti na diri dina keagungan dat pangeran. Terus ulaika kal an'am, maranehanana teu beda jeung ingon-ingon. Kaentrepan watak atau sifat ingon-ingon. Atau pantas dina kitab Sirur Asror jelema sok remen kaentrepan ku sifat sabuiyah, ku sifat saitonia, ku sifat bahimia. Ai bahimia naon? Sifat atau watak satu anu lindek ka manusia seperti hayam, seperti sapi, seperti domba, seperti buning sok eunteup di urang loba teh naon cik barang gayem hees eta sapi munding jeung domba. Ena sabunya sifat satu galak sok eunteup ka urang, tingali anjing rek nu geulis, rek nu kasep,
rek nu teu kasep, rek nu teu geulis gitu. Digogog we bahasana teh kana kumaha-kumaha ge ngagogog. Tah sok jadi biang kerok, sok jadi lulugu teu baleg. Eta jelema owah gingsir teh. Terus aya watak saitonia. Setan kan maksa mirusa. Urang mah cenah caritana hayang ka surga hirup beak dipake sare. Tiputing tarapati nyaring tiberang tarapati hudang cenah mah hayang ka surga. Setan mah urang hayang ka neraka teh manehna mah pikeun ka teu hees terus bujadah manehanana teu eureun-eureun. Nyeun reka perdaya supaya urang jelema teu asup ka surga cing gerubus kana hina kana kahinaanmu Allah. Bahum Allah bahkan nu ngaranna jelema mah sok leuwih sasar, leuwih rendah ti sato. Cek ajengan-ajengan di lembur cenah lamun domba ngaranjah kana kebon sampe paling oge ukur dang daunanana mun jelema ngaranjah sampe meureunna mangga beutina ongkoh meureun daunna ongkoh kan segala beuki Bu. Ulaika humul ghafilun maranehanana jalmi-jalmi gitu. Eta jalma-jalma nu diponis ku Gusti Allah ghafilun lalai tina hiji perkara anu kuduna surti jeung harti. Lalai we. Nu nya di lain-lain, nu lain di nya-nya. Nu kuduna dimuliakeun, dihinakeun, nu kuduna dihinakeun, dimuliakeun. Tuh. Jadi gofilun dia teh jauh tina kawijaksanaan keur dirina komodei keur batur. Tah eta ngaran jelema sok kajelmaan deui ku sifat-sifat jeung watek-watek anu euntreub kana dirina. Beda di jeung manusia. Ari manusia mah naon cokolot urang make anu cokolot urang mah urang paneurinya. Manusia manut berenang manusia turut kanusa hiji nyaeta dat ilahi robbi manusia manteng alam ning rasa jeung rumasana kanu kawasa di mana-mana geus manut kanusa hiji nyaeta dat ilahi robbi di mana-mana geus manteng alam ning rasa rumasana cengang kanu kawasa kakarek dijina jadi manusia anu katilu nyaeta manusia. Eta nu ngaranna manusia mah larap dina innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sadar yen manehna teh tina eueuh diayakeun ku Gusti Allah. Apik tilik naluntik dirina teueuh-leueuh nyak serak awakna bisi tumiba dina gagabah jeung lalawora. Tuh tah eta ngaranna manusia. Tuh terus bentennya dina bahasa kirata oge manteng alam ning rasa rumasa na kanu kawasa. Manut alias turut-turut kanu sahiji nyaeta dat ilahi robbi. Ari nu ngaranna jalma mapan masih keneh pangeranna teh loba. Di antarana pangeranna teh kadang-kadang karep nafsuna. Ari manusia mah mantengna wungkul teh alam ning rasana jeung rumasana teh ngan wungkul kanu kawasan nyaeta dat Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ieu obrolan sing aya manfaatna nya cobi ku urang lenyepan mangga nu ngaranna manusia mah tah eta urang cing sidik urang teh saha makhluk Allah nu keur diajar ngahambakeun diri ka Gusti Allah. Da hamba-hamba Allah mah beda deui. Nah urang disebutkeun makhluk nu keur diajar ngahambakeun diri apaan urang mah kapeng-kapeng turut, kapeng-kapeng bedegong ka Gusti Allah teh. Kapeng-kapeng urang mah nyembah oge, bari ngarenyohan, muntang oge, bari meurepan ka Gusti Allah teh. Urang mah berarti posisi urang mah jelema nu keur diajar ngamanusakeun diri. Kadituna
mudah-mudahan orang kengeng pertolongan Gusti Allah manusia anu wawuh kana kamanusiaanna jadi manusia anu wawuh kana kamanusiaanna jadi manusia anu sadar kana kamanusiaanna jadi manusia anu bisa ngararasakeun dikersakeun bisa ngararasakeun kana kamanusiaanna jadi manusia anu mulia ku kamanusiaanna tah gitu. Terus mana deui nu ngaranna manusia teh wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun nu ngaranna manusia mah sadar yen dirina teh dipernahkeun di alam dunia teh keur ibadah berarti nu ngaranna manusia mah tina surti jeung harti teh jadi bakti jeung gumati kasaha kadat ilahi robbi renghap ranjugna keesian ku gumati jeung baktina rengkak paripolah tindak tanduk ucap jeung lampana keesian ku bakti jeung gumati nah eta nu ngaranna manusia manu kitu mangga urang mah renghap ranjug minang dipake poho ka Gusti Allah hate poho ka Gusti Allah alam ning rasa jeung rumasa karumpekan nepikeun ka jadi kupur asa teu kaduhung-duhung teuing asa teu sedih-sedih teuing asa teu ngarasa hina payunan Gusti kusabab urang mah karek pangkat jelema karek pangkat makhluk anu keur diajar ngahambakeun diri ka Gusti Allah pek usahakeun urang kudu boga nu nuntun jalma anu geus apal ka Allah jalmi anu tos makrifat dina sanyatana ka Gusti Allah nyaeta para wali teh mursyid anu nuntun ruhaniyah urang cenah cengang nuntun kana cengangna alam ning rasa rumasa urang kanu jadi pangeran didinya saeutikna urang bakal boga tata krama kanu jadi pangeran ya. Jadi kaeusian nu ngaranna manusia mah kataklip ku ibadah ai fardu mah ya salatna lain kieu hayu urang tingkatkeun dengannya dina muludan dina rajaban sok aya dengan Isra Mi'raj kita tingkatkan iman jeung Islam lain hatina ditingkatkeun teh salat isya ditambahan jadi 16 salat subuh jadi 20 rakaat sanes naon ditingkatkeun teh eta alam ning rasa rumasana cenah cengang kanu jadi pangeran tos katotok eta mah insyaallah bakal hideng dina bakti jeung gumati nate mudah-mudahan we ye obrolan sing aya manfaatna atuh hampura dina salahna keundang ke urang mudah-mudahan dikersakeun deui bisa riung mungpulung nya obrolan urang singkat tungtun we ku Gusti Allah obrolan teh nu maslahat manfaat atuh salahna hampura da maklum sim kuring oge urang sadayana masih keneh jelema biasa nu teu cicing dina hiji martabat nu sok keuna ku Allah